ka ujung jaya sumanget kurang badoa wanita anu korban jiwa pemuda kemana bangsa sing tetap sengit nyambuan sing tetap sengit nyambuan pemuda kembang bangsa sing tetap sengit Hariwang aing kudua kutilu aing hiji ka hariwang aing si Jenet adi aing ngalawan guruna sorangan si guru Dorna kaduana ka hariwang aing si Setyaki ngalawan si Burisrawa teu saimang ilawan teh si Setyaki pepeke leutik ari si Burisrawa gede matak aing hariwang kasih Setyaki Padma Negara Setyaki abdi Gus Kakang Bima Kadesya dia lami witan tang tumo kamalina nyawa alamat kasar aya pikir sanaon Kakang Bima diuk hariwang aing kasih Setyaki hariwang naon ieu Kakang Bima teh anu rek dilawan ku sia teh nyaeta Burisrawa aing apa sorangan si Burisrawa jangkung gede tanagana luar biasa aing aya ka hariwang ka sia nuhun Kakang Bima kana protosarana sameme sia ngalawan si Burisrawa dilatih lah ku aing hatur nuhun Kakang Bima kana protosarana Pot, abdi, dawala, abri Kadesya, siap yang Juragan Padma Negara dari dilatih ku Juragan Bima leuy. Da teh saimang deuleu ieu lawan jadi leuy. Lamun dina doma mah kelas A ngalawan kelas C deuleu. Jauh pisan deuleu teh. Tandingan 10 genep itu leuy. Aduh aing hariwang deuleu. Ngan aing bingung jeung saha lawan aing duh. Aing ngungah perang Bratayuda ge meuni eueuh lawan jeung aing. Hayang aing ngalawan Duryudana aing ngagok heeh. Lawan Maktal. Kamari gelut jeung Maktal aing. urang ada pangwangunan repuk cukup sawina Semaka pihatur agan terima bot. Ari bapak maneh kemana? Aya we pun bapak makulan di pasangrahan dan 2 tangan. Nya pun bapak mah kitu we nuju melemenyan. Ngadoa, ngadekul we wirid pun bapak mah. Ari sia. Abdi mah wirid we bari leumpang. Nya dino hate we wiridna abdi mah. Iya. Bantuan aing ngalatih si Setyaki. Sae ulan bangga. Diuk dan diuk. Sae bangga. Kan masalah fisik mah ku abdi agan lah. Ngalatih fisik mah ku abdi we tenang. Fisik naon? Diajar push up jangan lebih nyaho. Iya.
Dan memangnya itu juragan Buris Rawat lain lawan enteng-enteng. Namawe kedah bulet oge ayeuna. Ya Nyata ai ke hariwang itu boh. Lan hariwang. Oh saya abdi ke hariwang kan. Itu hariwang daun. Cinta kebayar hutang. Oh kalau karep kepres we. Oh si Jumun kan Jumun. Ieu teh Kardinas montong hireuy. Jiwa perang itu jijik ya. Uri wae batok ya. Bisa sekali teu heureui sia teh. Di mana-mana kan heureui batok ya. Duka tu agan abdi mah tos teu dituna panginten diciptakeun ku pangeran teu heureui. Dalam teu heureui sapoe teh abdi mah diokrame. Kaligata. Sangkana wujud harapan maksudina keadilan padahal ulah pikiran Sama kape hatur ageng diterima dulu. Bade naon itu agan? Aing rek ngalatih si Setiaki. Oh saya mangga agan mangga. Teu saimbang lawan tina bola. Semohon da teu saimbang atuh nya. Tenang juragan Setiaki dilatih urusan berenang maka dia ya. Latihan jumba sama jeung saha tah. Urusan berenang jeung juma ka dia ya. Nya tenang. Diuk dulu. Lan diuk sae mangga. Gini aya pelatih fisik. Tak gor sia koe goblok situ teh. Aduh Indra Thohir ya, Indra Thohir damang. Nya. Pak Indra lah. Nah sia diuktinya teu akur jeung aing. Lain teh akur pinuh teuing di dinya Aisyah kumaha. Wah, mau bisa cerarang geula tuh. katidulang kagagas salam kaliwang dinaeun lami tetepang sok asrama kasuat-suat keluarga berencana program di pemerintahan ayo urang laksanakeun pancen keresep kunawaga urang asup kabeh keluarga bakal sehat asup kabeh keluarga bakal senang baik mun urang asup kabeh jadi masyarakat tuladan mun urang asup kabeh nunjang kana pangwangunan sampeyan kenapa lupa kualan kan anak dijalan ceritane setahun kualan sayang hati Ojo. ampun teuing Bapak Otong ayat-ayat dari cimata kang mas apa kalepatan ku Alde ari Bapak RT Agus aya saban dinten makin kenang ati mangisi nasib diri tresnaku ampun ulah sirena kumangsa
apa na en aya aon aya panutan kula kelingan duh pujaan kulan larakeun namun teuing Pak RT aku Sagageng impian kembang katresnan segageng harapan kangkung sampean kula ngarep panutan lahir lan batin kula nanti tumekai nemu mati kembang kembang cinta segageng kembang impian kembang kembang tresna segageng kembang harapan dua-dua uyen bentang 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 enten pada murung dua-dua uyen ukang ukang abdi geget hayang miung dua-dua uyen kembang 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 Tanjung Maruraga dua-dua uyen ukang ukang antosan nabi antosan duh aduh aduh iya kukupu tilu kulau ibaratna kapan derian Sugante arek satu aduh iya sing horengnya ting nulian wah eleh pasini pegati jalan wah eleh penganjang diri kepulasan pajar maning rek setia horeng ukur paribasa lah sabobot sapihalean sabata sarimbagang kacai jadi salewi dede kadarat jadi salebah aduh iya runtut raut sauyunan kang 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 dua dua du iya
nira hingkang samyang ngalaga satengahing Tegal Kurusetra ngalaga satengahing Tegal Kurusetra iya Kurusetra ya Kurusetra ya Arya Bima Ariwangka ingkang rainya Raden Setyaki utawi Padmanegara anu bakanying harapan Burisrawa putrana Prabu Bat nyata Prabu Sagal ya munirahangan dika aing rek nanya kasih Setyaki kumaha Kakang Bima rahasia wani kasih berisawa ya ari urusan kawani maka ulah teh wani we Kakang Bima cimana sia keyakinan teh buledeun pateka dan sia wani kasih berisawa nya wani itu tah gitu itu sia kudu wani kudu bener kan aing hariwang sabab si Burisrawa aing apal baheula jangkung gede tanagana luar biasa teu saimang jeung sia pateke leutik si cepot saksina baheula wawat si mohon agan Burisrawa teh jago luar biasa nya jangkung ageng benten sakedik jeung agan mah nya itu mah jangkung gede gagah perkasa ayan dilawan ku punten nya ku salira anu saking penekna leutikna ya abdi mah hariwang itu nya rada cangcaya abdi teh tidak itu mah jago pisan atuh agan nya baheulana urut ceger munyul jadi jelema teh Burisrawa teh wah luar biasa tapi aing wani semohon ari wani mah percaya ka wani mah nganduka ta urusan ieu percanten karena kepedean mengananging da duka itu da abdi nang dikieun atuh Burisrawa mah gelut ngalawan 7 tujuanana dia kampung tujuan aing 8 nya 8 tapi entong kaleutik tapi ling sakaleutik kana teh aing goblok beda-beda teuing sa antep meh amek euy meh amek begede hate le naon enggak meh bejil ka wanina jadi ayeuna teh kumaha Kakang Bima ayeuna wayahna syarat dilatih ku aing latihan naon latihan cuma jedog jedog cicing jedog sidik keriweuh henteu sia heureuy wae banting ku aing sia cicing Nyingkah ka itu nyingkah sia sakali diheureuy jejeg sak wae jejeg kanyangan tuman lah geuleuh aing mah yang kapuji si dawala mah yang katanggar kudunungan iraha kaulah urang latihan ayeuna waktuna latihan jeung aing latihanan usik jeung aing usik kumaha gelut jeung aing oh teu wararan tuntuing Kakang Bima banyak kaulah kena gelut jeung salira lain gelutnyaan gelut jeung aing dilatih ku aing tapi kaulah teu wantun ka salira wayahna si Guru Wadi aing hayang nyaho usik sia nepi ka mana sia bisa nandingan aing ku aing diluluskeun aja tapi kaulah teu wantun Kakang Bima wayahna ujian jeung aing iya beres sentakan kinya teh nolol kinya yang taina lamun jeung si ieu mah wani ieu teu kudu ieu tong tak aing irungna ai ka aing wani kan leutik lamun sia teu wani ku aing moal diidinan sia ngalawan Burisrawa tapi kaula teu wasa neungeun salira wayahna ngaranna ge latihan tapi gelut kulunyaan latihan tapi gelut kulunyaan bener lamun sia neungeuh ka aing kudu neungeuh nu bener ulah asa
Saksian bot, siapkan, siap ayolah. Nah, cepet itu man. Nya kedewasitan ku abdi tenang. Nya lamun Bima rek ndeungeul ku abdi ditengkeun. Tenang, ya saya atuh mangga ka Kang Bima. Dinu lega jeung aing, sae mangga idit, sae mangga. Dinu lega jeung aing tuturkeun aing, sae mangga. Abdi lain kaulah teh naon tuasa neugeun euy teh. Sanesna naon pan karana ge latihan. Heunya da di piwarang, ieu dititah mah dititah. Ngan teh mun neugeun aing teh wani. Lamun sia mah nepi ka gemep oge teh naon. Udah ka aing wae goblok teh. Nya angape musuh atuh atawa beungeutna mehongan meh teu wawu. Oh udah hayam goblok sih deh. Duh aing bingung kudu kumaha ieu. Halah aing. Itu nih gawe enteng-enteng gitu. Leuwih hade langsung jeung si Budi Sawa aing daripada jeung Kakang Bima. Nya ieu panamena ge latihan. Oh, nya latihan mah latihan. Lain naon aing bingung aing. Cik gawe kudu kumaha. Naon si seuni goblok? Dari aga nih teh nyengir sia keun antep tuman lah aing ulah naon aing ge ka hariwang ka si aing ulah kago dunungan latihan gelut sia jeung aing kudu gelut aingnya latihan naon ieu teh ulah kagok bisa anu ngabogohan gelutin sia jeung aing heula sia teh adi aing ge pan syarek milu perang aing teh yakin sia milu perang sia mah tong boro-boro perang baheula ge dina tawuran sia salah neungeul wae model rencangan abi salah babaturan teh plak-plak we sia teh atuh tah hayang nyaho sia ena latihan jeung aing latihan gelut nyaho jiga dina KFC UFC goblok lain KFC mah daging. Tah eta heuh bener euy. Nyaho jeung aing, na di dinya wani ka di dieu. Onyir. Goblok. Halus ya kitu mah euy. Bener. Sok sia, dunungan latihan sia ge kudu latihan jeung aing. Hah? Bener ieu teh kata dor. Nepi ka mana usiknya hanya jeung aing. Lamun sia lulus berarti sia ku aing diangkat jadi RT. Nah hubunganana goblok jeung RT. Tapi ulah heureuy gelutnya aja heuh. Siap lah na teh sieun. Iya beres. Alah, kakara lalakuan ieu di gelut sia aing ieu. Tong pembalasan aing. Emang aing rek sieun. Dor nepi ka mana hayangnya hoy aing. Sok serang aing. Tuasa kaula nyerangna Kakang Miwayar. Serang aing. Tuasa serang. Cik aing nyaho. Saya punten atuh Kakang mepek aing nyaho. Iya wes. Kadeuleu kene sia neungeul teh. Ngaringkangna kadeuleu ku aing jadi aing bisa ngaplos. Lamun neungeul jiga kieu tah. Pasti atuh. Dan waduh Kakang Bima. Waduh manawi teh moal jeung kitu aing gelut. Jadi gelut mah lo katingali. Heuh. Alus tarik teuing goblok si teh. Cik kayaknya what? What? Cik. Waduh what?
Kang Bima eno jeung kula yen anak Kang Bima nepi ka kitu deuleu euy Ya Kang itu. eta setiap gede tewak kalawang jika ngalungkeun rokok deuleu alah anjing lah naon buru sia goreng kelut lilaki sia kela atuh keur mono dar kababayan aing keur ngelut sok kumaha ayeuna sok sia nyaho jeung aing tong cecengiran mah tuh siana sia tuh heumannya jogger we gelut teh kudu aya masalah ayo nya euy naonnya masalahna nya euy kumaha lamun catur heula catur sia eleh ku aing sia ngamek lila teuing catur mah tuh ngadu muncang sia eleh ku aing tah sia teh ngamek ka aing muncang ti mana we di mana di perang aya muncang tuh naon nya euy masalahna nya euy malamun masalah awewe kabogo sia ku aing direbut eta manyaan goblok atuh ayo euy eta mah geus gelut tambah heula kieu we naon dewek leumpang sia kadupa ku aing sia ngamek tah kitu ieu beres dewek leumpang heuh sok hei naon dudupak sia kawas nu tenempo we jalan sagala-galaga make jeung ngadupa ka aing nah berak kitu goblok hampura we atuh naon hampura sih teh atuh hampura terus gelutna iraha apa sih jeung aing teh kudu gelut kudu hampuraan urang mah mun tong dihampura sia teh gelut jeung aing aduh aing oh kitu heuh masa atuh balikan deui sia goblok capek aing hei polontong sateuneuleuk mata teh jalan salega-lega goblok make jeung ngadupa ka aing sia naon sia teh ngamek ka aing heuh sa kayaknya jeung aing kabina-bina teh turunan ti saha ieu batok sia apa sia jeung aing teh sabapa teu aing nyaho bapak aing teh ngajurukeun sia mah kaluarna ge tina bujur muning ngahina naon sia sok sanajan sia lanceuk aing sanajan sia leuwih luhur ti aing mah munu saciko mangja sedeng nyembeas sok baheula parebut cisusu ayeuna parebut aturan jeung aing hayo gelut jeung aing nepi ka mana sia jeung aing Jamanyan goblok gitu. Ongkos teh kudu gelut kudu gitu-gitu teh goblok kitu teh. Beda-beda teh da teh nyeri hate jadi gitu-gitu teh mah. Sok lah gelut jeung aing lah. Dor jeung deung pamana sok. Sok. Tukang cai ya ampun. Nu dagang mentang dicari kuda kadang ku aing cai we. Lamun rek kitu belian kumaha jauh. Teh nu usaha, manehna usaha aing usaha. Tukang cai didoakeun jeung payu didoakeun euy. Temen teh payu pake mani we gojanya. Buyur sok sia awas ku aing wayah iya teu beuneu wes ya wes iya ulah ti saya ti tukang cai Pak Eben tuh gelut ti dia mah disawer sia
resep kana gelut kabinya Pak Ben mah kayaknya wes wait ya wait ya sia iya wait iya oh sia iya nyaan siapa goblok beda-beda teh sok nyaho aing ayo deh goblok sia anjing goblok sia goblok naon aja pina-pina teh udang sia sia goblok beberes teh situ turun goblok ini bola naon tembok keamanan gulung kau bina-bina teuing lamun rek gelut tina dangdut setan udah bina teuing anu ngarelut teh teu nyaho aing keamanan hutang pati balapati hutang birang rasakeun ku aing sia bina-bina teuing gulung deh lah naon gulung kuduan ayo tewak guru mana teh belar teu jaling keur buru oh bina-bina teuing sok saya nyaing ya gampang bina-bina teuing hiji ku aing kuat halus turun gerelut si goblok edan teh Gus. Rekat maneh luar biasa. Hebat maneh Setiaki. Orang tuh sok itu acan sia latihan jeung aing. Balamar pada ka puskesmas agan. Ditajong misi cepot si koplok. Yang bapak aing dijalikeun. Aduh aing ngeukeun dosa deui anjing sugan teh batur di teje ku aing teh nya heueuh atuh. Heeh. Wisata Tiramana Pak Haji Wahyu Kang Oce. Oh, ti Pak Haji Wahyu. Oh, Tiramana. Alhamdulillah jajakeun kasiron. Nuhun pisan. Nya. Pak Haji Bana. Nuhun Pak Haji Bana. Jadi ayeuna latihanan Kakang Bima. Ayeuna latihanana pabalap-balap lompat jeung aing. Lan balap lompat jeung aing. Balap lompat ieu. Lamun siap bisa nuturkeun aing, alus posae bangga. Ulah. Naon? Balap lompat jeung aing. Siap urang balap lompat? Siap, ieu beres. Kok aing mah diturutan naon-naon oge. Heeh. Sae bangga. Bot, abdi ka dieu. Enak kan? Pangbawakeun di bandara tansepkeun ku sia. Pikeun ciri belah ditu tuh. Dan belah ditu tetepkeun. Jadi finish jadi pandungtungna aing balap lompat. Oh sae ulah apa? Bawa sia. Sae ulah. Sae. Paling mana kan?
Itu diharap. Oh, saya mangga. Saya mangga. Dah, mangga. Malaysia. Naon ya kan? Ada. Naon deui ieu teh? Ari agan. Ari sia ditajamkeun dari mana? Mun di payun. Bulah ditu lah di dieu. Atuna lain tica tadi. Bener kan? Didinya kalau nying si kaing betah kene di dunia sia hari agak naon lain didinya kumaha lompat tak goblok abdi mah apa meh teu capek aing mah deukeut tere bawa ka itu cing jauh oh sae mangga teu cerita tadi cing jauh atuh nya geuleuh teh ka sia eta kan tong itu kan bawa cing jauh cenah ka. Ya ieu bendera ieu goblok ieu. Tajamkeun bod, sae mangga. Siap ya tinggal setia ke urang 44 jeung aing. Sae mangga. Mana jepeunana ieu? Tadi dinya we. Tadi dia mah teh kepanggih di dieu. Ide bagus tah. Ando disumputkeun. Pot, lan belah mana di payun? Siap. Kakang Bima. Ke aing teu geuna hati teh. Teu geuna hati kumaha? Kunaon kan? Di sia belah mana? Di payun, abdi demi Allah di payun. Jing setia ke teh heula. Aisyah coba di mana? Mun di payun. Kakang Bima, masih lagi. Tim mimiti ayeuna dugi ka payun ulah nitah dikasih cepot. Kumaha finish nanti hanapeun tangka kai. Media tah. Ih. Beda tah media. Cicing dinya. Saha nu minakeun ieu teh? Geus sidik di dieu sia teh dipindahkeun deui. Bener teuing sia teh. Hayu sedake saya. Umpat cai saya bangga. Berapa cai di payun? Di mana? Di payun. Malaysia, dia sedake. Temui Allah di dia tadi bah. Tampol langit. Apa nak? Main hansi cepot. Cuman saja. Ayo. Ayo deh. Ketinggali benerana. Parantos ketinggal kakang Bima sok. Lamun cek aing tilu init saya bangga. Hiji 2 3 sedake bang lain aing si jabot apa? Aduh aing hiji 2 3 balak naon balap lompat jeung aing eta hayang nurutan wae sia mah sok sia lamun aing menang atawa sia menang hadiah sok naon hadiahna sia naon we
sok atuh urang balap lomba siap siap hiji 2 3 Ye capek koplok lah ini. Wah, bos. Bengah amar wataso bengah amar wataso bengah nak kagiri-giri ya kagiri-giri ingkang samyang laga lawan ieu Bima bengah sakalangkung ningali ieu Setyaki tiasa ngunguntit anjeunna memang kitu kaya anak yen Setyaki teh utawi Padmanegara ngagem ajian kidangkan sana anu lumpatna gancang pisan kayaanana dimimiti ayeuna sia rek dibere gelar ku aing gelar naon Kakang Bima Bima Kuntit ku aing Bima Kuntit sabab sia bisa nuturkeun aing Setyaki sae mangga aing reug-reug dina poe isuk ngalawan si Budi Sawa kade sia sae mangga hayo urang pada panas sae mangga ayo Capek merentuh. Bener si Akang tarik jauh. hebat aingnya sila ulah kemana ulah Oh, jauh. si di mana terdahar setan tanas bebelecetan aing lompat anjir ditipu aing Kerasa kita. maneh boga gelar dawala Gelar naon tak ka? dawala tipu-tipu awas ya ku aing dibales ya goblok ge ayo waktu ku aing